kanu gorowokna tarik. Gorowok tarik langsung diangkir. Tong seur sahur. Ieu beres ku abdi beres. Aing mah teu ngagorowok tadi perhatikeun teu bisa. Dedi Mulyadi lain kitu carana. Aing bakal ngadenge kanu jelema nu teu nyarita dan aing mah ngadenge ka jelema nu sok gorowok kana reubeun aing mah didenge we. Kuring mah eta karakterna mah ieu mah apa tuh. Kuring mah makin digorowok makin moal dienge. Makin teu ngomong kuring mah makin diteangan. Sabab naon? Pamimpin mah kudu ngarasakeun hal anu teu dicaritakeun. Lain hal nu digorowokkeun. Sampai cek Abah Anom pan kieu, lamun urang nyarita ku letah kadengena ku ceuli, lamun nyarita ku hate mah kadenge katarimana ku rasa. Aduh. Cocok dengan jadi minantu teh ieu. Kugituna hatur nuhun, hapunten bilih papanjangan. Mudah-mudahan diberkahkeun, dimuliakeun. Mudah-mudahan kapayun Jawa Barat ngah ning tis ceuli herang mata caina herang laukna beunang cek bahasa kuring mah kieu. Mudah-mudahan Jawa Barat kapayun bumi manjing ka langitna ti langit sea hujana lembur subur kota bagja masjid jeung diri ngahiji elmu geus ayana semu harta geus ngawujud harti nyanding pamimpin ka rakyat pandita ajeg wiwaha ucap jeung lengka sarua pitutur ngawujud subur ayat ngawujud ka Adam. Naon hartina engke dijelaskeun geus jadi gubernur. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.